Makdun kemananya? Aing nanya alamat gua harese. Nanya ka jelema aja usah saha. Rehe ieu lembur kos kuburan. Kudu nanya ka jurig bae kitu nya. Iya lemburnya ini rehe amat. Masih aing mama kitu aing nya. Tah, jae teh jelema. Nanya aing lah. Hei, Mang. Mamang tukang cilok lain aing. Emang banget sih sama mirip kos tukang cilok. Beungeut sia tanong torogan kodang berulu kelapa. Haram jada sakieu aing kasepna disarwakeun jeung berulu kelapa. Yah, kasep di mana buas ya jeung aing, kasep kan aing. Atuh jelas kasepan aing lah jeung sia mah. Kasepan aing lah. Geus lah ulah loba omong. Dan hate Imam Makdun. Nek naon sia nanya ke Imam Makdun? Kepo amat sih kos ibu-ibu. Sia, Imam Makdun mah ya. Tuh, dia lurus, amun aya belok kanan dia ke kiri. Amun aya belok ke kiri sia ke kanan, tidinya lurus, mun aya tanjakan dia turun. Tah, eta Imam Makdun deukeung turunan. Geus lah ku aing mah jadi lieur sih nya. Aja lieur ngabandungan dia. Geus lah. Engkan hayang mama ya aing lah. Peting hayang ngising loba teuing akan emping lek kaluar sieun anjing kapaksa ngising na piring. Ya kunaon kos jelema boloon. Atuh aing keur ngalawih lah, keur ngalagu aing mah. Ngawe iya kos kitu. Atuh biang. Nah aja si kiwang lewat dia mah. Lain lewat itu bae lah. Ngawe dia lain kos kitu. Atuh eta mah ciptaan aing sorangan lah. Dia di 2000. Iya geun kos kitu. Tapi ngeunaheun kan ya, ngeunaheun kan. Nahan sih seutik mah. Si Utam ka mana eta deuleu tuh? Iya saya tah susul. Tem woi, mana dia woi? Tem. Enan wong. Kemana dia? Naon dia ka mana? Mau ke mana? Ada eta naon dia di itu kadang susulumputan kos kitu. Nek lewat aing teh jadi. Aneh bae dia mah. Kenaraon ieu? Keur ngawi kita eta aing keur baturan ngawi. Dia aing keur ngawih datang ka dieu ngaganggu aing bae. Can gaanggeus aing. Atuh aing kabenaran bae keur lewat manggih dia atuh aing eureun di dieu. Dia ka mana dia? Nek lewat bae aing. Ka mana lewatna? Atuh lewat ka hareup. Mending ulin yuk. Ka mana? Atuh geus ka mana ge hade? Saya lah berangkat yuk. Ayolah gas. Ka mana tah ka mana? Lah yuk. Ayo. Yak, takain kalau aing mamai doang. Dianggurutan panggusapan. Urutan anjing, geng segede, Urutan gitu. Aing tanagan yo, siap tuh. Tanagan tah. Mantap. Kerasa? Sautik. Nyeri. Naon terus? Wena mana dia? Teh, Naon? poe mah orang kudu menang mangsa. Mati lebaran sampai aku hari can beunangan. Urang dekat bangsana kemana? Ka mana bae lah, nu penting mah beunang. Nang duit. Lain batu. Daun. Dia mah. 7 juta aja dia tuh Pak. 4 Jual. laku mah. Aku atuh dia menjeng para pembe. Punten man, Imam Makdun di mana nya? Saya dukun di mah. Mana dukun? Si jelema. Aing nanya naon ngajawab naon. Makdun mang lain dukun. Makdun. Oh, rek ada daun. Seberang daun mah tuh. Ya Gusti, ieu jelema torek apa budak. Orang mah nanyakeun ge Makdun mang lain daun. Sanu ngalah daun sih. Eta sia kumaha tadi naikeun daun. Waring naikeun tundun. Aduh. Ngalah tundun segala ngalah daun. Liurnya. Liur aing mah ngomong jeung jamak ieu sampe bendogan ge moal anggeus. Kapannya kamari misalnya dia kan kena autem cuma itu sih yang baik karena kejadian pada tahun itu kok kayak mana sebenarnya
Tolong lah. Kemana dia, Mai? Minta dia, ada kemana? Iya. Ini kayak dia. Kan dia dong grogi gitu banget, Nak. Sana grogi jante. Saya burung dia panas di mah. Kasih panas ya. Woi, dia kunaon ngalamun ka dia ongkoh. Mikiran naon dia? Kumanya? Kunaon sih dia boga masalah dia. Kita buka masalah mah. Terus dia kunaon? Aing kumanya kena. Jujur sih karena aing gerak. Jujurnya. Gara naon? Yuk aing sebogoh nyusul tem. Kerina dia bobogan di utem. Ke kamar jadian nak. Di mana dia jadi anak? Jadi tuh di kebun tangkil. Jadi dia dong nggak tempat beda jadian di kebun tangkil lain. Orang pati mana jadinya di kebun. Oh, lu setengah tuh burung tekunan naon semoga dari langgang atau aing mah. Amin. Aing mah sebenarnya merasa makasih boncos sih. Bener. Benar. Dong nah si boncos bawaan karena dia. Benar dia. Soalnya ada ketan dia bayar. Terus Coba baik dia ditembak. ih, aing teh hayang amat nembak lalaki dia. Ke kamar dia guys, tem. Aing nggak nembak. Nyata, piraku dia bikang nembak. Bener. Ih, aing. Cuma dia tamu dan cokot-cokot kencai. Tuh jangan ngingin. Ih, dia minta tamu di mana bang? Geus burung kayak nyokot ketahuan dia di dinya. Wan. Kemana Iwang? Atuh ngalang-ngalang buah naon teh orang di itu di leuweung yuk. Itu kali itu tuh. Emang dia buka tangkalna? Ayo di dinya tah. Hayu ge. Dia buah kata. Lembut. Ya dia asak tuh ya. Iya, heeh tah. Kuning matanan nih mah hejo keneh. Tuh di luhur tuh tekan ge. Tem. Dia bete. Ya beres tuh dia bisa naik kan. Laki sebul. Yo, kita naik yo. Tanya nu luhur tuh. Tah eta tah hiji tanyaan kuning tah. Tah eta tanyaan kuning tah. Tah. Naon bisa hideung boon. Eta tah nu aing ngalakeun tah hiji tah. Ih buka aing Apa tah. dia? Ada dia buka aing euy. Teh lah dia ini lagi kan. Aing euy. Euy. Woi, Ya buka aing. lah. Ih dia kitu. Tah juga tah buruk tah. Tah yang teh. Tuh itu tuh tem tuh. Time nih. Mana? Tuh balik itu tuh. Bukan dulu dia. Tuh di luar tuh. Itulah tuh nu aya kuning setik santa. Bukan hidung dia. Eta geus can. Eta ada hareup dia lah. Itulah tuh ay. Kuning tah. Geran dia bisa nu bogana. Buka sakit tuh Iwang. Hah? Buka sakit tuh. Teu nyaho. Lain busi buka si hati doang aing mah. Lain. Ting ala bae ala. Dia aja tangkalna ge kolot sorangan ieu. Geraun. Jangan ih. Kan dia mengalah nu hidung tanu eta tah cai ge ala tah. Tah boga dia ieu mah yeuh aya manisan. Aing mah bunyi mah kieu. Kan dia anu kuning. Iya kuning aing ngan bener atuh. Geus eta kuning. Aduh, ripuh amatnya ngilikan Imas si Makdun. Nanya ke jelmana gak relo kabeh. Bos. Emang sadia Mana? itu baru dah. Emang rezeki mah bakal pakai di sendal jepit. Geus tungguan beli dia kayak lewat di kadis eta. Woi, dia? Not kali bayar kain. Bos, anu lewat ka dia mau kudu bayar. Banget dia bayar. Emang peraturan itu sahabat lot ka dia kudu bayar ka aing. Berarti siap tadi di situ lewat ke dia siapa kudu bayar. Ai heunya. Heeh, bos, tadi orang lewat kudu bayar berarti, bos. Nyahelah kudu bayar. Aing bayar ya duaan ya. Nah, Tah. tah. Kan beres ai kieu mah nya. Thank you. Dasar jelema boloon, laga bese gede bedug. Minta duit maka aing malah mamainen anu merek aing duit. Lumayan lah jeung ngopi. Mai itu saha? Mana? Ini aing ge saha? Wah, pucuk dicinta. Teu sia-sia aing lempang ka dia aya bikang herang beuh. Deangkeun lah.
Sugan bedaikeun jadi pamajikan kedua aing. Aduh, si bari nanyakeun imah si Makdun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Aduh, mending rilis pisan euy. Teh, boleh teh. Orang kenalan dulu lah. Jalan abdi mamai. Ari Abi Irma, Ari Asa ngaranna. Aduh. Masya Allah, mendideg-degan jasa teh disebut AA, aduh. Ngaran orang, Amin, si ganteng komplit. Mama ya. Kang Amin ari kamana gitu. Harekah teneng, aduh. Bisa bae. Hayu dia keur Kang Amin. Aduh, di tadi keneng orang cangkel nangtung baik. Aduh. Neng Mama jeung Neng Irma ngomong-ngomong geus kawin kan? Tacan lah kawin di mana? Boro-boro kawin ka bogoh gitu boga. Aduh, cocok ai gitu mah. Ai kawin tacan gua kabogo ge tacan. Aduh. Hayu Kang Amin tos kawin tacan. Tacan kawin. Da kurang kaji ge si bari milikan awewe jeung pimajikaneun nyiar calon. Aduh. Oh, kalian calonnya. Neng Mamai. Lanjut dah Amin nyekelan dengan Neng Mamai. Aduh. Non. Ame cinta Kang Amin kita bertepuk sebelah tangan. Aduh. Ya bisa wae ngagombalan nama. Ayo Kang Amin hari kamana gitu. Kurang kerniangan Imah Makdun tapi teu kapanggih-panggih ya. Oh, Aduh. rek anu Makdun hayu atuh kami nganterkeun. Ih, benar ya nganterkeun. Nya, hayu. Aya teh. Ai, naon jaya kasih buru lu kadeketan ayang aing. Kenaon saya tanya? Sasi bro tem. Oh, saha tem kar kadengeng mah. Atuh ya kasih buru lu. Wis lahir aing berah. Ayo. Siap dulu apa? Bawanya yang deketan ayang aing. Sayang sia cok buruk. Oh, iya yang sia. Jangan ngomong ka aing mah. Tabuka kabogo. Lelaguan sa ngaku-ngaku kabogona. Bener dia yang tengaku. Ya enak sih ada ribut di dia. No dia cok buruk datang-datang ngahriwokeun. Enggak sagari semut dia tah. Awas paling jauh sampai ngadeketan ayang aing. Cok buruk. Satungtung janur kuning can melengkung. Sesahage bebas ngadeketan. Tuju aing tah, jeung si beruluk tah. Pan wong dia eta si bululuk sih. Sebab aing mah teu rela mun si Mama bogoh jeung dia. Tuh, babaturan siapa ge? Terus setuju mun sia jeung Mamai. Oh, naon hari di dia. Iya dari ya. Saya Kang Amin, orang kagak madun ayo. Dadah cok buruk. Oh dia ayang dia tega kain dia. Jadi kiwong dia. Kenapa dia ngadukung si buruluk apa dia? Lah, tuh aing mending ngadukung si beruluk ka apa daripada dia mah. Rela aing mah hecas mending ngopi cas. Awas dari apoi. Iya Kang Amin, imah nang geus sampe. Oh iya imahna. Mohon ya imah nak ke urang keruan. Madun. 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 Kenapa botan bae? Tuh anu neangan. Salam yang lain, Kang Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Amin. Enak nih ka dieu. Ente aya perlu be ka dieu ge lah. Oh, geus kali-kali be ka jero, rek ngirim naon, cai putih, apa cai kolemberan? Aja orang ka dieu dibere cikomberan. Lain nang bisa beuki doang da kana cai kolemberan. Geus lah ulah repot-repot. Susu bae mun aya mah. Ledeg dia yang susu. Meuli dah sorangan, geus mending dia kelap di ditu jadi mah para ramas. Oh, Luar geus. bae ninaheun. Oh. Nu aya bae geus diputih los. Hayu Madun kami nak barang salah. Oh, Nun ini. teh nya. Enak nih lah ka dia naon. Lain mah anu teh dieu ge hayang pangnyarankeun calon pamajikan nu kadua. Ledeg amat da gede hulu, majikan ka hiji udah teu beak. Ih, kajeun mah pan kerjaman Nabi ge boga pamajikan opat kajeun. Yang penting mah orang bisa ngabiayaan mah.
si Alda ge turu bae tuh ku dia teka paraban. Dia hamilan lah si Alda nya ku dia jeung anak hiji ge lumayan. Atuh ngaran ge lalaki mah hayang kawin bae. Jadi si Alda nyahoan tadi anak ka dia langan pemajikan. Atuh teu nyahoan lah. Mun nyahoan mah bre. Mantap perang dunia ke-10. Mau aja dia kon di telepon di Alda ada ngising eta lama. Pan kitu si mama. Kongis burung, amin ngedong di sapeuting. Ja kagok sore. Jangan mobil sore mah jah rese. Ya kan nek di mana kan ngendong di dia aja, di pertengahan baik mah dia tengah naon. Lah di mamana los lelaki ya, asal masare be nyenyak lah.